Hapunten ya Pak Ibu simkuring ngadeg di tempat kayak itu simkuring kelang ngaji di dia teh asa teu pantes ya. Aku pantes sama dia guru kuring wungkul nya. Tapi dah kumah nya meureun kitu takdir Allah. Mudah-mudahan nya simkuring hadirna kieu tempat teh ngajantenkeun rahmatmu Allah amin. Dan nya hari ngaran pangajian mah di mana-mana ge Bu sarua bae itu. Sarobos. Harus Bu. Lamun teu kobos tan. Biasana hari ibu-ibu mah diuk mah teh sok hoyong ka tukang-tukang. Kami enteng nurutan. Jantan hapunten ya Kang Guru simkuring Kang Ustad apa ngaranna eta teh? Nanda mah eta poho deui. Oh mana? Ngan di dieu teh pastilah aya nu nanyakeun. Ngaran tos akaleun sang sia tadi. Kiai Haji yang nanya Abdul no tadi. Sana Abdul kaya Abdul Hamid. Pamasihan ti guru ngaran teh. Ngaran bareto nama mah diajakeun ieu bunga bedan. Mah, enggelah tunda. Namun sadayana simkuring ngajengkeun ngaos lain maka tahan ya Pak. Betul, bukan maka tahan lah paling ter dia. Ngaek ngaos we simkuring mah mana mawa Quran ge. Jadi rek maca. Anu cenah ibu rek ngupingkeun karena henteu da. Rek atuh sekte hazin. Da teu maksa. Nya. Bah sadayana simkuring ngalanjutkeun kana saran tadi. Rek menangkeun heula simkuring teh urang Cikonang namanya tos apa Abdul Hamid Karsan simkuring ngadu rencangan favorit di dieu teh nyata Bapak Haji Sarkin. Favorit eta teh Bu Kang Bagirna sa alam Ciparahu amin. Margina nuju simkuring kukurilingan di Padang Arafah Muzdalifah sareng minate sareng anjeunna. Jazakallah Allah parantos masih rezeki ka simkuring tahun 2011 sarengna. Jadi kita nanyakeun ge arep tah nanya simkuring tadi terus terang alamat simkuring dusun Cikonang Desa Dakar ngan Pak Haji mah tos apaleun Wadul Dakar kumaha Lamping komo mimi hijau atau sakalun kagina-gina Lamping komo simkuring nyangkut dina Lamping tapi bias enak hari dari luhurna jadi deket ka rahmat Allah alhamdulillah deket ka langit dari itu tah ari Yuswa simkuring alhamdulillah jadi nanyakeun ge tos 50 tahun. Matak bisa Cikonang mah termasuk di dia lah. Nu hadir di dia. Termasuk nya simkuring teh jalma pangbersihna. Amin kitu wah. Pangbersihna lain bersih ku dosa tapi ku kumis. Nah, jadi simkuring mah teu kumisan. Ade ulah ti awewe cenah meureun lain. Wis takdir Allah. Jazakallah. Untung teh jangan terkumisan, untung kumisan mah meuli kunang bae. Meuli silet bae kuring mah can pernah meuli silet. Jadi nguntungkeun. Jazakallah. Tos apa Bu aya nama? Nami simkuring Abdul Hamid tong teh disebut haji da bisi henteu. Mangkat ka Mekah sote eta mah duka jadi mabrur bukan henteu. Ngan entos aya ka Mekah mah ngan anu dihawatoskeun sok dipake nangis ku simkuring teh
mabrur teu urang teh jadi haji. Nu dihawatoskeun ku Allah teu dinilai sebagai hajan mabrur. Panik duit erek mabrur henteu. Panik cingkring mana sok sieun ari ku Gusti Allah. Sieun teu ditarima ibadahna. Naon sababna? Capek heueuh, hasil henteu ngaranna teh makruh. Nya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kasim kuring kenalanlah tos apalnya. Mising erek kasih kuring kuring insyaallah lamun bapak-bapak urang si parahun cenah urang mah erek kasih kodang hayang beulah pasti dibere sagandung mah hari 10 bonyor mah pasti kudu meuli. Nah ieu insyaallah urang sadayana mustiasa hadir di tempat ieu teh lain kahayang simkuring tapi takdir Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu alhamdulillah urang tiasa disilaturahmikeun amin. Mudah-mudahan ku ngariungna urang tiasa katepung di tempat teh urang cong panjang naonna cita-cita urang sing dugi ka urang engke di yaumul akhirat tiasa sasarengan ngahontong rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin singkari. Nah dia kacampuran ku budak recol adatna. Mun tak mah teh budak teh dadungan pelindungna teh nya. Da sorakna masya Allah tararikna. Mata insya Allah lamun budak recok mengaji maka hati. Mata pengajian di mana-mana terjadi dan di mana-mana iman kena naik. Henteu naik. Anggar kitu keneh sababna kumaha ngajina bari nunutan. Ya. Komo deui ayeuna mah muludan pan ari muludan mah sok loba naon, Bu? Sok loba dahareun. Erek kumaha asup ilmu ka jamaah beuteulna? Tah arapal geuning. Nah, mata lamun erek ngaji mah usahakeun. Lamun dia bere MRG tong wakari dodowot engke we ari geus rapi. Awih asup sabab saur guru simkuring moal asup ilmu ka jalma anu beuteungna seubeuh. Moal sama sakali. Nanya ibu teh ka simkuring ngajawab teuing teu nanya ge. Ari maneh seubeuh henteu? Simkuring mah alhamdulillah seubeuh. Engke tak. Dah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Di mana-mana ayeuna urang sadayana umat Islam seluruh dunia lain ngan ukur Ciparahung. Komo simkuring mah di Cipadang sareng di Singaraja mah bahkan lain aku teu nanyakeun kajeun. Simkuring jazakallahu kasironya. Hatur nuhun ka Allah ditakdirkeun bisa hirup jeung babarengan jeung jalma anu sararoe. Ngan sapeting kuring teu kapanggil mundan. Ge kitu ge mabal dina peuting malam Jumaah simkuring da mabal hayang ziaratul mukarramah ka pamijahan. Mana simkuring mabal undangan 2 Singaraja sareng di Cipadang tinggalkeun we. Kabar Jumaah mah teu kaundang ieu. Monggo ka pamijahan. Di ditu tawasulanna. Tah peuting kamari aya undangan orang teh kan. Jadi kan nanya ini kajian. Yang si hayang apa? Mata simkuring mah jazakallahu khairan katsira. Bener cek panitia ketua panitia penyelenggara tadi tah neakeun. Bener barakatna dikumpul jeung mudan deui isuk poe Kamis. Atuh rek teu dikumpul kumaha Pak Bu? Monggo teh heula ulang ngaji. Amin teu nurunutan. Siap, Bos. Nah, bagus. Tonggaran aikeun Bos mah cicing. Tah simkuring jazakallah Bu. Mana di dunia aya kalimat astabiqul khair. Bener umat Islam anu hayana hontar rahmat magfirah Allah jeung syafaat Rasulullah teh sadayana alus-alus ibadah. Ngan anu jadi pertanyaan ibadah urang teh bakal katarima atawa moal. Sok jawab kurang. Kumaha sih ciri jalma diterima ibadahna? Min ibadinal mukhlasin. Ikhlas. Ibu ikhlas ibadah ikhlas? Zaratang kali ikhlas?
Sabab Allah Subhanahu wa taala parantos marentakeun wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlis tepati-pati kami marentakeun ka anjeun iwati ibadah bari jeung ikhlas teh ikhlas mubadir. Mana cek jurig mah apa jurig Bu? Jurig belis. Apa belis? Ai belis teh anu sok tara bener. Tukang gapleh tak belis eta. Tukang mabok eta belis. Ini disebut belis sih, tinggalin dina surat Anas. Ai belis teh golongan hati mana? Minal jinnati wan nas. Hati golongan manusia jeung jin. Berarti tiga mangga orang belis nanya. Terus tuh. Wah, juri bungkul anu tukang ngajakan maksiat, tukang ngajakan gapleh teh juri tadi. Juri ti golongan jelema. Hayangeun pisan ai iblis mah jadi babaturanna. Eta yang talisna. Ngan sim kuring bade ngalih kana acara anu ieu anu utami. Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang unggul. Geus dibaca sakitu. Aya meneladani teh lamun cek urang mah kumaha, Bu? Nurutan. Ya, Ibu kan saur Bapak Haji Sarkiman muludan teh di dieu terus cenah nya. Tas tiasa nurutan akhlak Rasulullah urang? Acan. Astagfirullahaladzim geus karot kieu acan. Kira aku teh. Leung-leung teu tereh baiknya. Sok turutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang. Sabab ieu teh keur memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi besar nana. Awakna gitu. Besar nana. Besar akhlakna aya. Sok contoh urang. Nah, di akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibaca kurang. Seueur teu kabaca. Sabab lamun urang erek nurutan akhlak Rasulullah, turutan ke Quran. Sabab teu ngamakeun Quran. Aya anu pernah hatam Quran. Aya anu sok maca Quran. Tos tiasa ngamalkeun Al-Quran. Aduh, gawe naon capek-capek. Manya ibu teh kuring geus maneh mid ngamalkeun Al-Quran, geus maca nama. Malahan jazakallahu khairan katsira pun guru Kang Abbas almarhum. Mudah-mudahan anjeunna kenging rahmat magfirah amin. Sing kuring mah pangemot ka anjeunna teh, Pak. Sakti muat teh. Non margina sing kuring bade angkat ka Mekah, Bapak guru teh maka tahan anu sakitu tohagana. Tong teh ngurus ibadah, nu batur ibadah urang gesing bener. Masya Allah. Kita cenah kade maneh cenah di ditu ulah sampai teu tamat maca Al-Qur'an. 3 kali minim. Da ingat kita maca 3 kali minim. 3 kali anu minim sakitu. Sok contoh urang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo Rasulullah tiga kumaha akhlak nih? Aya tilu anu paling menonjol dina diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon tanu kahiji tadi? Wa mandala man. Sok ngahampura ka jalma anu ngado. Deui bisa teu urang. Kayak jalma ek maehan. Nya. Bukan jeung Nabi mah. Mun urang mah ya jalma ek maehan ka urang. Kayak babaturan ceger tidak luhur teh. Siap urang lompatan, bernolotan. Aya kayak maehan keun ku aing dibaehan itu aja. Paehan ku aing itu main-main maneh. Kudu paehan nu urang mah. Ai kanjeng Nabi kumaha? Siap malaikat yo itu teh mah nu budak maneh. Apa Gunung Sur? Oh, waktu kanjeng Nabi diudag kafir Quraisy di Gunung Sur. Apa lu? Gunung Sur? Ini teh sih.
Biasa. Ujung. Simpring anu sakloter 360. Jadi kena nyakeun ge. Nu naik ka Gunung Nur sareng ka Gunung Sur teh opatan. Bukan sajaman ka naik bukan teh. Opatan. Jongkung ka bina-bina. Lamun nangtung Gunung Sur teh katingali para Arafah Muzdalifah sareng Mina. Nuhun opiah masyaallah. Kumaha teh cek malaikat? Muhammad. Ya Rasulullah. Maju kafir Quraisy. Kafir paehana koe teuleuh ku batu cenah teh ulah. Lamun kafir itu paeh cenah kurang merangan saha. Tuh, Rasulullah mereka kitu. Urang kira-kira lamun kitu kumaha? Kitu nurutan moal bisa urang mah. Aya nu mantuan modaran mah podaran teh. Teh. Ngahampura ka jalma anu ngadolim. Tahu urang teh dah biasa nyontos sating-satingkeun. Aya jalma nu ngomong goreng ka urang, keun we. Bada teh geus beuheun mah. Eureun ieu. Kitu. Aya kebon urang heuleutna hayu di papasan ku tatangga. Jeun. Hampuraan. Aya dari pamajikan anu dibawa ku tatangga. Jeun. Entok eta mah. Kawali gitu. Turutan pura. Nah sababna geuning Kanjeng Nabi ka kitu sabab Kanjeng Nabi mah hate mah geus bersih tina kokotor dosa ayuran hiruh marak hese lamun batur salah dia minta hampura ka urang teh hese ngaham hiji terus dari Kanjeng Nabi disajena deui contohna saliatun eta kumaha Kanjeng Nabi mah jalmana gaekan rajin henteu ngedul henteu pemalas usahana cileutik nyara rumah geus gede dagang jadi aya zaman ngedul loba astagfirullahaladzim zaman nu ngadul teh teh jamat karamat sakur wah ini sok maca Quran jadinya sok maca mana buktina geuning teu diamalkeun kapan urang teh titah ibadah teh aya sabaraha rupa apa aya dua rupa aya nu mahdo aya nu goer mahdo aya nu langsung jeung Allah aya nu teu langsung jeung Allah aya nu langsung jeung Allah mah seperti salat terus apalahnya Pak mau dibaca ayo lah geus arapal anu mah nu goer mahdo mah nyaeta dulungan batur mantuan batur anu geripu mere kanu hayang dan lain-lain seurah besar sebenarnya terus deh lamun urang bener sok maca Quran sok tingali dina Al-Quran baida quriyatis sholati fantasir Allah itu besok aya nu nemalan aya nu cikonang sok teh aya di dieu nu nemalan aya aya nu keur ngahuapkeun aya nya sok jadi lamun urang geus rengse salat nya kudu naon kudu usaha tah jadi lamun jalma nu sok salat nu maca Quran mah moal ngedul daekan jalmana teh lamun si konang ngeureun jiga Haji Hamid cek Haji Sarki mah di heueuh cek minih teh mah daekan daekan sim kuring mah isuk-isuk olahraga jadi kana nyakeun ge
olahraga terus. Masa sore olahraga. Maka sim kuring bingung. Pak Haji dongkap ka kuring, kuring tukang nyadap titah ngaji bingung lagi. Nerangkeun naon ieu? Pikeun melah paduh hade. Tuleukeun deui. Anu kadua akhlak Rasulullah teh nyaeta anu paling menonjol nyaeta wa mutiyaman haram. Oh, jangan pehla gerak, asupkeun kana apa? Amin ditanyakeun ulah. Pengajian saya. Dia Amin. Memang ya sarua bae kitu. Sarua jeung Kang Ustaz nu di dieu kitu ngajina teh. Persis, teu beda. Nah, dua asupkeun dia kana apa? Papatahkeun ka budak. Ulah sampai orang budak ebu tadi papatahkeun ka budak. Budak dari pematahan Korea. Nih. Jadi Kanjeng Rasul mah nu kadua akhlakna bageur ka jalma Korea. Sung di dieu ngacung jalur lah. Saha anu bageur ka jalma korek dibayar ku kuring? Hadilah karet. Jalma korek tapi dibageuran ngacung. Sok lah, ngacung be ai bener mah aya. Tapi da kuring ge henteu. Koret-koret diberek bala teh. Koretan deui. Padahal Rasulullah mah teu kitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bageur ka jalma koret ge. Ai urang kumaha? Nu koretan deui balas sembutna teh. Balas ku ai. Tangga ngabedahkeun martugekeun ngabedahkeun mere nate packing jeung jair. Bae dibalas ayeuna ku lele jeung teuyeuk. Insyaallah. Kuduna malah anu mere packing jeung jair teh dibalas kunaon? Nilem. Nilem atawa kan sok simbalakeun urang teh jazakallah. Sim kuring percaya orang Ciparuh sabab sim kuring bawa guru besar nyata aulik. Mudah-mudahan anjeunna panjang wisu angin. Amin. Ah, sim kuring mah lamun keur pangajian di Sumping Hayu di Katra Cikonang. Nya keur pangajian ibu-ibu. Eta aya aulik besok datang. Bahasana teh cenah urang mah bisa ngaranna ku bapa disebut aulik sote. Kakarahol sok tuluy balik. Tadi ge aulik. Hol balik we. Sasalaman nunggu jeung sim kuring. Bener, cek manehna eta mah cek alik. Kuring mah ngaran alik teh pantes da ari ngadongkapan sim kuring itu pangajian. Hol, moga saeutik. Dik we. Teu ieu. Nicen terus teuing. Rusuh. Dana loba nu buru. Pak matak bingungnya. Hai jalma loba pagawean teh capek. Ibuna luka gede luka leutik eta lawan. Nah, dua bageur ka jalma korek. Anu katilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta wa asilamang kata ami sok ngepungkeun tali silaturahmi ka jalma anu panase aya di tukang pase aya dia. Daya jazakallah khairan katsiran mudah-mudahan bener. Nganti Cikonang mah teu langka. Aya aturan perbut cai ini cuma sami. Oh berarti wadul banyak bentuk tanya dari musuhan. Hadirin jamaah rahimakumullah, urang sing kembali urang mah makhluk ulah sok maseakeun dunia panggering cek ahli syair mah diri ukur sasampiran badan ukur sasam teu kudu jeung tatangga pasea bisi siga sim kuring baheula yo boga dongeng saeutik sim kuring teh boga tanggal abdi jeung teh nanyakeun ge
maka abdi teh dijual ku simkuring, cek simkuring kieu. Man, adanya bejakeun bisi aya nu ngalas suluh. Ieu suluhna ulah diala da kitu, nu bogana butuh hendak sok nyadak. Yeun teu beja ge. Teu nanyakeun ge. Ya beja ieu mah nya. Mohon. Gancana carita kali dituar. Tuluy geus dituar teh simkuring ka kebon, suluhna geus kari dua dahan, geus erep ditukuran ku. Bawa penyarekan. Aya ge sok satare. Aya. Dongeng ieu teh sae. Budak perhatikeun. Bawa penyarekan. Simkuring. Eta nu ngasuluh nu dicarekan teu ngomong terus ngaduk-duk potongan suluh. Tapi terus ngagawawak kake simkuring terus teh santai. Tukeran diumulke. Cuman-cuman ya. Geus kitu kumaha? Simkuring asa geus ngesang, capek ngomongna eta nu dicarekan kumaha tah? Geus ngomongna. Kira-kira ibu lamun atawa bapak mun nyarekan batur kitu era teu? Era. Geus ngomongna. Kuring teh ngomong deui da kita geus. Sing. Ye, dina ge. Mit. Ning teh pancen tukang nyelat mesia. Ieu teh pameupeurang sote lain darah ieu di pameupeurang. Beda halangan. Jangan tuh akibatna sugon. Ngahalangan jangan. Di pameupeurangkeun cenah ku urang teh. Bina ge sia teh cenah. Ulah sok cacarek teuing, da sia teh 2-3 bulan deui cenah sia teh ka Mekah. Tah, maya ka Mekah tah apa? Sok cacarek teh ayeuna mah tara era. Misi disebut Haji Madrud. Bina ge sok cacarek ka jama, dan dicarekan teh tan cantang tu emakeun. Sik ngomong sing alus. Ulah sok jang dibroduk teuing. Bisi kapangi ku maneh-maneh keneh bener tapi Bu. Ma'asabaka min musibatin fa nafsi, ari musibah teh lain kasalahan batur. Tapi kasalahan diri urang, Pak. Urang aya nu ngeluh batur pada urang goreng teuing. Urang aya nu ngahianat ka batur, ku batur pada urang goreng teuing. Urang gi doakeun ku batur goreng pada urang laku akhlak goreng. Masya Allah Pak. Berapa hari kemudian simkuring mangkat lempang sasarangan sareng Pak Haji. Yeun, dina dongeng kan heula nunutan. Lempang kan itu. Jazakallahu khairan katsira Pak Tu. Nepi ka sapeting deui, nu ka sapeting deui banyak. Eta teh geus ngomongkeun pantok. Geus beberes erek mulang ka Indonesia. Mulang simkuring Pak mana ya? Bapak udah sacarek ka batur ya? Contoh si Hamid. Eta simkuring kira ke kawas itu tanyakeun ka Bu Haji. Percaya mah tuh ngaranna Pak Haji Sakim pencurik dirinya. Gusti purakeun dosa abdi lamun bener abdi tukang dosa. Dia ulah diwawadeui ka Cikonang, kuring ke balik ka Cikonang hayang dibere rahmat maghfirah ku Allah. Seurik simkuring Bu. Wedang naon gara-gara teu sapira. Horeng kembali kana ayat Al-Qur'an, setiap jamami gawe kagorengan moal kapangi ku batur. Pasti kapangi ku dirina salah. Musibah lain kasalahan batur, tapi kasalahan diri sorangan. Urang hirup ieu teh hirup teh teu wagi bae geus nyeri beuteung, geus nyeri cangkeng, geus nyeri bujur, geus tukur asa reklok. Atuh meureun be eta mah jama loba teuing. Hah? Loba gaji. Loba sing gaji. Tuh. Jadi hande ibu sok lamun urang hayang ulah loba musibah mulu mimma fil ardi halalan
Thayyibah. Sama kata Muncul bahasa Sundana naon? Teka hati. Paling ante idang-idang. Maca Quran geus 30 balikan tapi tengah nalaah maknana. Kan alur teu niwaran, lamun hayang sehat, sok dahar anu halal. Nya, nu halal. Sing baik kita halaman kong. Sabab lamun jama daharanana anu henteu halal, kama yakuluna seperti ngadaharan seuneu. Merak pantes jadi mati. Jadi naon deui tipes. Jadi asam urat. Jadi naon deui? Lah kitu bae kos baca bae kudu lah tanggal kuring bae mah. Sok. Kudu makan yang halal. Alhamdulillah masalah ieu tara ngadahar nu haram mungkin lupa. Paham? Wala taqulu walakum bainakum bil batil cek Allah langsung ngadahar harta batur bari jangku cara anu batil. Asak tarapa? Jazakallah mudah-mudahan nya. Urang mah alhamdulillah jamaah sarolek si para umama aya. Si konang mapan? Si konang sotenanya. Aya kalapa batur agrag gunung. Si konang ieu mah. Aya baraluk baralak batur agrag gunung. Kosong. Tuh dewe. Aya main aya mah. Aya halal. Orang sipil orang nyapirang gentingan silsilah kalur. Saya Abdul Qadir Al-Jailani man terpira. Nyopot nyere dipakai jihil. Terus minta yang pura kan boga naon? Boga banget. Coba Masya Allah. Ayo orang kemana? Nggak daun. Jeblos. Waduh gue barang euy. Daun Afrika kedua tangkal. Bawa daunna, bawa kayuna. Halal cenah nyebutna teh. Da ada urang keur dipake ngejo. Nya sanuna mah halal, tapi suluna nyolong. Jadi wala taqulu riba. Riba. Haresek. Mantap jadi naon? Kama ya seperti ngadahar teh lamun jalma geus pinuh beuteun aku seuneu meureun timbulna teh kong slet. Apa konslet Bang? Naon sababna listrik bisa jadi caang sabab pas minjem plusna. Sabab konsletkeun kabakar sama si dieu. Bener tah? Coba urang lamun hayang sehat ti ayeuna belajar makan yang halal. Tapi yakin percaya ka ibu mah. Matak sim kuring lamun ibu-ibu nyawat, da kuring mah tadi nage niat nage rek ngaos maca. Eta mah bade dikupingkeun. Henteu